Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi Robbi qodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangukeun deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta urang neraskeun hanca carita anu katunda dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu parantos disungsi dina video anu kamari pedaran kang tele kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting nyatana kakadang warga lembur Cibubuay anu dibarengan ku Mbah Ukim nyaeta ujung udag hiji makhluk anu sok ngamangsa domba. Kumaha mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Tah barudak, dengekeun sora angin ngaguruh. Ceuk Mbah Ukim ceulina dangdak dengdek ngadedengekeun kayaan di luar. Leres abah ya sora angin. Samalah tah sora anjing babaung. Ceuk Oding ceulina rancung ngadengekeun sora anjing babaung. Anu sejen jarempe sarua keur ngadengekeun kayaan di luar anu dumadakan mata keung. Masalah. Kawasnya eta makhluk bakal datang. Lantaran kitu apan tanda-tandana. Anu mata kayu sararia urang gancang keluar sameme eta makhluk hasil menangkeun mangsa. Ceuk Mbah Ukim tuluy singkil. Jung nangtung tina diukna. PRT jeung anu sejenna nurutan sakabehna narangtung tuluy gupgap kana pakarang. Sarta teu poho palebe mawa batre ngarah teu poek di jalan. Ayo gawat keluar. Dengekeun sora angin kamana majuna tah. Mbah Ukim tuluy leumpang pangheulana. Kolotrak muka panto jerut turun kaburuan. Jenang tung tarangna kerung panon melong we kaluhur. Kamana barudak angin teh majuna? Duka atuh bah da teu kaciri. Walon si Ojay anu harita geus aya di dinya kitu deui anu sejena. Nya ari anginna mah teu kaciri. Tapi maksud abah teh dengekeun kabelah mana majunya. Lantaran eta angin lain angin biasa. Nurutkeun ceuk kuring mah kabelah kaler maju angin teh abah. Walon palebe leungeunna nunjuk kabelah kaler. Nya bener palebe. Dedengian abah oge kabelah kaler. Anu mata kayu sararia yeuna urang udah kabelah ditu. Ayo buru. Jawab Mbah Ukim beretak lumpat pangheulana nuturkeun sora angin anu ngaguru. Ningali kitu palebe PRT jeung anu sejena teu cicingeun. Berengbeng sakabehna lalumpatan nuturkeun ti tukang mapai jalan desa anu geus tiiseun eueuh jalma saurang-urang acan. Teu kungsi lila. Lar ngaliwat ka pelebah Gaduh Ronda. Didinya eueuh sasaha tapi buruana caang kuseuna durukan. Siga anu ngaronda geus arindit ngider. Kocapkeun Nyi Sawitri anu harita teh keur kakalayangan di Jumantara. Mata anu bolotot buburilakan siga mata heulang. Sanggeus aya kana sawatara waktu Nyi Sawitri nyirorot ka handap nangtung ajeg tapi teu napak.
Geleyeung maju ngadeukeutan ka salah sahiji imah anu tukang ngeuna aya kandang domba. Benang saya nama domba teh. Nyi Sawitri nyikikik seuri sorana semung irung mata kukurayeun. Barang ngadenge kitu domba anu keur depa ngagurubung. Korejat cengkat tuluy disada. Sorog harita Nyi Sawitri ngadeukeutan kana kandang anu palangna rada carang. Domba dipolototan. Jeprepeh teu daek disada kawas anu keuna ku tenung. Sakadang domba. Wayahna peuting ieu sia kudu daek di bangsa aing. Lantaran aing geus teu kuat hana hayang nginum. Ceuk Nyi Sawitri nyarita ditujukeun ka domba tapi sorana teu kadenge. Lantaran kasilepus sora angin anu ngaguruh jeung sora anjing anu teu eureun babaung. Leungeun Nyi Sawitri ngaragamang kana beuheung domba. Tapi sabot keur kitu teu kanyahoan. Korobas, jeleng aya saurang jalma luncat ka palebadinya. Wenang si ayeuna mah setan. Ceuk Bahu Kim anu harita geus anjog ka palebadinya. Ngadenge kitu Nyi Sawitri ngarenjag. Gilek malika tukang katempo aya saurang jalma anu keur ngabadegan angtung. Tapi tepati sidik sabab kayaan di dinya tepati caang. Aya lantera tapi seuneuna leutik ka kalecesan katebak angin. Manusia rek naon sia datang ka dieu? Tanya Nyi Sawitri anu jirimna siluman kelong bodas. Matana molotot ka Bahu Kim. Rek nyewak sia siluman jahat jeung telengas. Sia rek newak aing. Tanya Nyi Sawitri bari nyikikik seuri. Rek nyewak sia, lantaran sia geus wani ngaruksak di ieu lembur. Walon Bahu Kim tuluy taki-taki. Ngadenge kitu Nyi Sawitri ambek lantaran geus aya deui manusia anu ngahalangan kana maksudna. Manusia kurang ajar. Yuk sia rasakon. Barasat Nyi Sawitri ngeluarkeun cahaya beureum tina kadua matana anu bolotot. Eta cahaya ngablesat murukan awak Bahu Kim. Hiat! Bahu Kim anu geus taki-taki ti tadina. Sakilat ngajuralitkeun awakna ka tukang aya kana sababaraha kali. Sok sanajan Bahu Kim kasebut geus kolot, tapi gerakanna kesit pisan. Belesat cahaya milepas. Jelegur kena tangkal lecau anu aya tukangeun. Aduh, setan bangkar waras ya. Ceuk Bahu Kim teu burung hatena rada reuwas. Cikikik eta maluk seuri geus kitu ukur sakilat ngablesat lumpat ninggalkeun eta tempat. Dina kayaan kitu burudul Pak RT jeung baturna daratang. "Kamana bah lumpatna setan teh?" tanya Pak RT bari melong. Napas senang ngahegak. Tuh, kabelah ditu. Hayu gantang tuturkeun abah. Bisa eta setan kaburu lumpat kenu jauh. Bahlah lamun manehna nepi ka teu beunang mah. Walon Bahu Kim teu nyarita deui langsung ngablesat lumpat ngudag makhluk anu tadi lantaran sieun tinggalin tapak. Lumpatna jojorelatan gancang pisan kawantu Bahu Kim teh lain jalma biasa anu taya kabisa. Jadi dina lumpatna teu sabongbrong sabab ngagunakeun ilmu. Anu tangtu teu dipikaboga ku jalma sakumaha umumna. "Barudak, ayo tuturkeun si Abah," ceuk Pak RT berebet manehna lumpat ti paparetot dituturkeun ku baturna. Jagoan barudak. Jagoan. Ceuk palebe anu lumpatna pang tukangna. Napas ngahegak panon burial bun celik bakat ku cape. Uyuhan da puguh palebe teh umur rages kolot. "Ayo palebe gancangan upata." Gancangan-gancangan 7 mulud. Puguh capek batur teh. Jawab palebe bari melong ka baturna anu geus pating balecir lalumpatan. Katempong geus rada anggang. Kocapkeun deui Bahu Kim anu harita keur jojorelatan lumpat pangheulana lantaran hayang bisa ngudag anu jadi musuhna. Setan atah walah. Mentong kabur sia deui.
Ceuk Bah Ukim ngagorobok sorana tarik pating sareor ka bawah angin. Sok udah aing lamun siapa sama. Walon eta makhluk kawas hayang nangtang kana pangabisana Bah Ukim. Nang tang sia cek aing. Tembal Bah Ukim belesat lumpatna beuki tarik. Samalah saking kutarikna lumpat. Sukuna kawas anu teu napak kana lemah. Sedengkeun di hareupeuna aya makhluk bodas jojorelatan. Tuluy lumpat ngajauhan bari seuri cicirihilan. Kawas anu bunga saya anu ngajak ulin ka manehna. Aya kana sawatara waktu lilana. Bah Ukim teh tuluy silih udag jeung eta makhluk. Tapi ayeuna jarakna geus beuki deukeut. Anan sia setan hiat. Belesat Bah Ukim lumpat beuki gancang. Teu lila eta makhluk kasusul. Jeleg Bah Ukim nangtung ngabadegah hareupeun ngahalangan jalan. Tetela sia teh geuning bisa ngudag aing. Ceuk eta makhluk bari molotot ka Bah Ukim. Nya heueuh atuh. Memangan ukur sia unggul anu bisa lompat tarik teh. Bukti aing oge bisa deuleu. Manusia. Nyingkah sia nyingkah. Mentong halangan kana pemaksudan aing bisa dihakan ata-ata. Sia anu kudu nyingkah mah setan. Teu ngaganggu kana katentreman kami salaku manusia. Lantaran tempat sia malain di dieu. Tapi aing hayang cicing di dieu. Lamun kitu ku aing rek dimusnahkeun sia. Bah Ukim sakilat nyabut keris anu nyelap tina satukangeun bajuna. Eta keris lain keris biasa tapi mangrupa salah sahiji pusaka anu jadi gagamana. Setan. Lamun sia kekeh mung nyingkah. Nyadinya penting ieu sia bakal musnahkeun ku aing. Tapi lamun sia daek nyingkah ku aing rek dibebaskeun. Asal janji moal datang deui ka lemur ieu. Ceuk Bah Ukim bari ngabadegan nangtung, keris dicekel ku leungeun katuhu. Ningali kitu Nyi Sawitri melong kana eta keris. Kekeh sia nita nyingkah. Nah teu kadenge lamun aing bong nyingkah teh dieu. Lantaran ieu lembur geus cari tempat matuh pikeun aing. Piraku sia teu nyaho manusia. Heuk lamun kekeh kitu mah yeuh rasakeun. Sakilat Bah Ukim nyabut keris tina sarangkana. Jeleng luncat seak keris disodokeun kana beuteung eta makhluk. Hiuk gilek plos eta makhluk harita rikat ngagiwar. Jeleng mundur ka tukang ngajauhan musuhna. Teu lila sabrot ngaluarkeun seuneu tina sungutna. Wer seuneu kaluar ngababela rek ngaduruk awak Bah Ukim. Hiat! Bah Ukim ngagorobok seuneu anu nyebrot di papag ku cahaya heju anu kaluar tina keris pusaka gagamana. Geleger, juluger. Kadenge sora anu ngajeleger tarik pisang. Sabot keur kitu burudul Pak RT jeung batuna daratang. Dituturkeun ku ronda anu kagiliran peuting eta harita ranjog kadinya. Berai atuh kayaan teh caang ku cahaya obor jeung batre. Red ka Bah Ukim anu harita keur perang ngalawan hiji makhluk anu pikasieun. Anu katingali sababaraha poe ka tukang. Nya pugu bae sararia olohok mata simeuteun. Tong dareukeut teuing, mundur barudak. Ceuk Pak RT nitah mundur ka baturna lantaran sieun ka balerang. Ya mundur, marundur euy bisi ka balerang. Ceuk Mang Udung geuwat mundur ka tukang ningali ti kajauhan. Nempok kitu anu sajena nurutan dan nya sieun ka balerang kuno keur tarung. Mitra kaum dangu urang caritakeun deui Bah Ukim anu harita keur tarung. Keris pusaka tuluy diceklan meni pageuh dipake nadah seuneu anu tuluy nyebrot kaluar tina sungut eta makhluk. Samalah mah teu eureun-eureun werdeui seuneu tuluy dikaluarkeun. Bah Ukim harita nepi ka ti bebergeg nahan kakuatan eta makhluk anu rongkah luar biasa. Tapi sanajan kitu Bah Ukim oge lain jalma kamari sore anu kosong bolostrong. Samalah kaitung geus biasa ngalawan setan, siluman genderuwo jeung sabangsana anu jahat.
sareta sok kaganggu ka manusia. Jadi dinanyang harapan makhluk anu kitu teh tangtu teu mata kempeur lantaran geus loba pangalaman. Bah Ukim harita musirkeun sakabeh kakuatana kana eta keris. Rasakeun sia setan. Hiat! Ceuk Bah Ukim ngagero tarik congok keris harita ditojokeun ka hareup. Geleger celeger kadenge sora anu ngaceleger mata katorekan. Ceuk eta makhluk nu tayalian tinyi Sawitri ngoceak tarik. Sapada harita ngajungkel ka tukang bru awakna rubuh dina lemah. Rasanya ku sia. Dasar manusia kurang ajar. Ceuk Nyi Sawitri ambek ka bina-bina. Jung nangtung matana nu bolotot mencerong ka musuhna katara bangun gemes pisan. Dina kayaan kitu ku Bah Ukim teu diantep. Jeleng luncat bari nyebetkeun keris kana awakna. Tapi samemehna nepi ka eta makhluk gentak ngagilekeun awakna. Hiuk plos serangan Bah Ukim teu keuna kana sasaran. Gilek Bah Ukim malik sebrut narajang deui keris pusaka disabetkeun kana beuheung. Lep Nyi Sawitri rikat ngelok. Bari sakilat malik narajang suku katuhuna ngablesur rek ngajejek ke kemplong musuhna. Nampok itu gentak Bah Ukim mundur. Hiuk plos tajongan suku Nyi Sawitri teu keuna. Bareng jeung kitu kalayang eta maluki berjangjang na meberek narajang ka Bah Ukim. Ciri hil eta makhluk seuri sorana ngirung mata kukurayeun. Ngadenge kitu rei atuh bulu punduk Pak RT jeung baturna muriding jajantung ratug hate deg-degan. Turun sia setan. Mentong ke kalayangan di luhur sia. Ceuk Bah Ukim bari tangga. Panona cingceung nitenan gerakan musuhna. Bareng jeung kitu seot eta makhluk teh nyamber kana sirah bakat ku tarik sora jangjangna kadenge nepi ka ngahius. Tapi untung rikat lep Bah Ukim ngelok. Gaya bag etah makhluk berkaluhur tuluy ka kalayangan di awang-awang. Tapi kituna teh teu lila seot balik deui nyirorot ka handap. Jangjangna meberek nyamber ka Bah Ukim. Gapruk kana beungeut karasa nyeri jeung peureus. Aduh, setan sia. Ceuk Bah Ukim seak nyebetkeun kerisna kana awak eta makhluk tapi belesat eta makhluk teh hiber kaluhur tuluy ka kalayangan ngurilingan eta tempat. Ceuk eta makhluk seuri cicir hilan bari terus kukurilingan meberkeun jangjangna. Kurang ajarnya ansia terek ngajaknya sangka aing. Bah Ukim nafsu huntuna kekerot bakat ku ambek asa diheureyan ku eta setan. Tong cenah hiber bah sabet jangjangna. Ceuk si Ojai ngagorowok ti kajauhan. Kituna teh bari tanggah kaluhur ngawaskeun ka eta makhluk anu katempo keur hiber ka kalayangan. Dah hese manehna mah bisa ngapung. Walon Bah Ukim bari teu leupas ngawaskeun sabab sieun kabogohan. Sabot keur kitu seot eta makhluk teh nyamber deui jangjangna ngahius tarik pisan. Tapi sakilat Bah Ukim nyabetkeun keris pusakana. Barasat cahya hejo keluar. Ningali kitu eta makhluk ngajaul kaluhur. Belesat cahaya hejo mileupas ka awang-awang. Dasar setan. Nya ansia teh menilingas tapi awas diudag saku aing. Ceuk Bah Ukim ngaburingkal amarahna asa dilelece. Sup keris pusakana diasupkeun deui kana sarungna. Tuluy diselapkeun ka satukangan baju. Sanggeus kitu reup Bah Ukim peureum. Greyem mapatkeun ajiana. Tekung silila. Bah Ukim ngagibegkeun awakna sapada harita les jirim Bah Ukim leungit. Jangelek jadi wujud makhluk anu bentukna teu beda jeung soang rupana bodas tapi maleuwih gede tibatan soang. Panona buringas gular giler pamatukna panjang. Nyaksian kajadian sarupa kitu. Pak RT, si Ojai, Oding, Mang Udung nya kitu deui sababaraha urang ronda anu harita aya di dinya. Sakabehna ara lohok. Lantaran tepati percaya kana titinggaliana. Itu deui pikeun palebe anu harita kakara anjog da puguh ka panderian. Eueuh eta si Abah robah jadi kitu bentukna. Ceuk Pak RT tuluy molohok ngawaskeun ka Bah Ukim anu jirimna geus robah. Ya Pak RT si Abah robah jadi manuk gede.
Tembal Mang Udung bari gigisik kana panon tayohna masih can percaya. Ayo bah, udag bah si setan teh udag bah. Ceuk si Ojai ngagorowok ka Bah Ukim. Ngadenge kitu belesat Bah Ukim anu geus robah jirim hiber tuluy ngapung ka kalayangan di luhur. Ningali kitu sararea tangga. Bisa oge geuning Syai bercara aing. Ceuk Nyi Sawitri anu harita keur ka kalayangan. Bisa dewek mandela. Sok siarek numpat kamana mual burung di udag. Rasakeun ya. Seak Bah Ukim nyamber ka Nyi Sawitri anu harita keur ka kalayangan. Suruntul jebet jangjangna anu meber ngabintih kana awakna. Kurang ajar sia. Seak Nyi Sawitri ngoceak jangjangna karasa nyeri. Tapi ukur sakila tuluy malik narajang. Suruntul gapruk ngagapruk ka Bah Ukim anu jirimna mangrupa soang. Antukna ger eta dua makhluk rago tarung di awang-awang. Silih binti, silih sabat, silih pacok. Siluman kalong bodas jirim asli Nyi Sawitri ngalawan manuk gede anu tayalian ti Bah Ukim. PRT jeung anu sejena kabeh tanggah kaluhur nyaksian dua makhluk bodas anu keur tarung rongkah silih serang. Kadenge sorana nepi ka ngaguru siga sora angin puyuh lilimbungan. Keur kitu cungungung sora anjing babaung estuning mata keung. Bareng jeung kitu barasat. Katempo aya cahaya hejo jeung cahaya beureum pating barasat bantrok nimbulkeun sora anu pating jelegur. Dina peuting harita kayaan jadi harengheng hampir sakabeh urang lembur nyararing da puguh taya anu bisa sare. Lantaran sararea hariwang palaur aya kajadian anu teu dipiharep. Rasakeun sia siluman. Hiat! Bah Ukim ngagorobok cahaya hejo ngablesat tina matana. Montong loba bacot manusia aing oge moal ngejat. Walon siluman kelong bodas sebrot ngaluarkeun seuneu tina sungutna. Jeleger, geleger kadenge deui sora anu ngajeleger mata katorekan. Nyaan hebat sia teh setan. Tapi aing moal eleh ku pantar sia. Hayo buktikeun sia manusia. Montong ngomong wae. Sabrot siluman kelong bodas nyebrotkeun di seuneu tina sungutna. Samalah teu eureun kituna teh werdeui. Seuneu disebrotkeun tuluy ngurilingan ka Bah Ukim anu jirimna manuk gede. Nya puguh we atuh Bah Ukim kateteran hiberna jadi sosoloyongan kawas anu rek ragrag. Aduh. Ceuk Bah Ukim belesat ngajauhan lantaran tuluy-tuluyan diperekpak. Diserang taya pisan deureuhna teu dibere lolongkrang pikeun ngarenghap. Nya andai lawora ieu setan teh. Bah Ukim ngagerentes dina sajroning hatena. Panon mencrong ka siluman kelong bodas anu harita tuluy hiber ka kalayangan. Reketek Bah Ukim ngawatek ajiana anu pangmatihna lantaran hayang meruhkeun kakuatan eta siluman. Bareng jeung kitu sebrot siluman kelong ngaluarkeun deui seuneu tina sungut. Samalah leuwih gede batan tadi. Tapi ku Bah Ukim teu disingkahan. Wer atuh seuneu datang rek ngaduruk awakna. Tapi samemeh nepi buri Nyai aya cahaya bodas lir kilat kaluar tina awak Bah Ukim. Buri Nyai, juluger! Kadenge kawas sora gelap saleser, pisan mata kreuwas. Samalah karasa eundeur nepi ka handap. PRT jeung baturna anu aya di handap nepi ka ngarenjang. Samalah ronda nepi ka pating balecir lompat. Nyi Sawitri ngoceak awak ngajungkel ka tukang. Tapi anehna teu tuluy ragrag ka handap. Tapi kalah tuluy ngalayang ngablesat tarik pisan jangjangna meber. Gapruk ngarontok ka Bah Ukim anu mangrupa manuk gede anu sarua keur ka kalayangan. Tapi barang gapruk sakilat aya di cahaya bodas ngeburi Nyai cara tadi. Siluman kelong ngajerit tarik pisan awak ngajungkel. Tapi ku ayeuna mah tuluy nyirorot ka handap. Gubrak ninggang lemah. Terus gogorelengan awakna katempo muter adu glajer ngarasakeun kanyeri anu pohara.
Nyi Sawitri anu mangrupa kelong bodas tuluy adu glajer. Ningali kitu palebe jeung anu sejena nepi ka arah lohog mata simeuteun. Bareng jeung kitu manuk anu gede Nyi Rorot kahandap. Celek nincak lemah. Les jirim leungit cangelek balik deui kana jirim Baukim manu asli. Harita nangtung weh ngabadega bari melong ka eta makhluk. Rasakeun sia siluman gelo. Ceuk Baukim seurinya kakak. Sakilat nyabut deui keris pusakana tina jero bajuna. Tuluy dipesat tina sarungna. Burinyai cahaya hejo kaluara tina eta keris. Jeleng Baukim luncat muru ka siluman kelong bodas anu harita keur adu glajer. Iuk bres keris ditojoskeun kana awakna. Koceak siluman kelong ngajerit deui sorana tarik pating saleor ka sakuliah lembur. Mata keung jeung matak muringkak bulu punduk. Teu lila les jirimna ngaleungit ting ka manada teu kanyahoan. Anu kadenge ngan tinggal sorana anu jejeritan mata kariwang, abor jeung sora angin anu ngagelebug handaruan. Tapi beuki lila sorana beuki laun samala asa ngajauhan anu satuluyna les teu kadenge deui. Baukim ngarenghap narik napas. Keris pusaka masih dicekelan, geus kitu sup deui kana sarangkana tuluy dilalapkeun kana jero baju. Alhamdulillah. Siga nyanying ka eta setan teh. Ceuk Baukim bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Keur kitu sorog Pak RT dituturkeun ku nu sejen bareng nyampeurkeun. "Abah, kumaha abah teu kuna naon?" tanya Pak RT bari melong ka Baukim. Alhamdulillah aya berkah. Abah mah teu kuna naon. Walon Baukim bari ngareret kanu araya di dinya. "Tapi kumaha abah ngeunaan eta setan teh? Nah manehna teh terus binasa atawa kumaha lantaran tadi eleh geuning ku abah?" Ari disebut binasa mah kawasna moal. Lantaran manehna teh kasebutna oge setan. Sedengkeun setan moal musnah sanajan nepi ka akhir zaman. Ari sabab tugasna memang ngagoda manusia sangkan digebrus kana jalan anu teu diridoan ku pangeran. Tapi ku ayeuna sigana mah teu kudu ngarasa hariwang. Lantaran ceuk pamikir abah eta setan tuluy nyingkah kanu jauh. Sabab manehna geus eleh jajaten ku abah. Walon Baukim mere keterangan kanu araya di dinya. Alhamdulillah atuh lamun kitu mah eta setan teh geus nyingkah di lembur urang. Sok sanajan bener anu kasebut setan mah moal bisa dimusnahkeun. Tapi anu penting mah ayeuna manehna geus nyingkah di dieu. Sareta moga-moga moal datang deui sing terus nyingkah kanu jauh. Ceuk palebe ngadenge keterangan kitu ti Baukim teh hatena regreg. Sarua anu sajena oge ku ayeuna mah ngarasa regreg teu cara samemehna. Ya moga-moga keco palebe. Eta setan teh sing tuluy nyingkah kanu jauh sarta teu ngaganggu deui ka urang deui. Leres abah. Tah kulantaran kitu sim kuring salaku lebe anu kasebutna kokolot lembur ku barudak mah. Tapi sok sanajan kitu rumasa sim kuring mah taya kabisa. Sarata teu mampu pikeun yang hareupan eta makhluk. Khususna secara pribadi umumna sakumna urang lembur Cibubuay anu geus ditulungan ku abah kacida pisan nganuhunkeun kana sagala rupa bantuana. Nya muga-muga kahadian anu geus dipigawe ku abah sing dibales ku Nu Maha Kawasa. Samalah sing ngadatangkeun ganjaran anu kacida gedena pikeun abah sakulawarga. Ceuk palebe harita gancang nganuhunkeun ka Baukim kana sagala bantuana. Minangka ngawakilan sakumna urang lembur Cibubuay. Laras abah. Sim kuring oge kacida pisan nganuhunkeun kana bantosan ti abah. Nya alatan ku jasana abah, si setan ayeuna geus nyingkah. Muga-muga we kapayuna ulah aya deui kajadian anu sarupa. Sarta geus cukup nepi ka dieu kariweuhan teh. Nya cindekna mah ulah aya tunggul sirungan catang supan engke ka hareupna.
Ceuk Pak RT sarua nganuhunkeun kana bantuan ti Bahukim. Nya sarua abah oge kahayang mah ujang. Ulah aya naon deui ka hareupna. Geus bae ayeuna mah teu kudu loba nunuhunan. Dari silih tulungan mah geus mangrupa kawajiban. Abah hatur punten. Abdi teh bade ngiring tumaros ieu teh. Ceuk Mang Udung milu nimbrung. Pek jang rek nanya naon. Tanya Bahukim bari ngareret. Nu mawi kieu Abah. Pami anu salarasna makhluk anu tadi tarung sareng salira Abah teh. Nya naon eta teh? Deugening kitu joda. Laras Abah. Makhluk naon anu tadi teh? Geuning meuni pikasieun? Tanya si Ojai lantaran manehna oge hayang nyaho. Oh, kieu jang. Anu sabenerna mah eta makhluk teh siluman. Ari siluman teh naon Bah? Nya ari siluman mah dengan ukur sebutan hungkul. Lantaran ari nu sabenerna mah kaasup kana golongan setan. Da kitu ari nu kasebut setan di negara urang mah ngaranna rupa-rupa. Aya kuntilanak, pocong, genderewo, buta hejo, kelong wewe, suster ngesod, jeung sajabana. Padahal ari nu sabenerna mah manehna teh setan-setan keneh. Nyaeta anu sok ngagoda ka manusia anu tangtu kurang imannya. Tah anu ngaranna setan bisa mangrupakeun naon bae, sarata saha wae sakahayang manehna. Samalah anu kasebut setan, manehna oge bisa ngarupakeun manusia tah kitu. Ari anu tadi siluman naon manehna teh Bah? Tanya si Ojai talete hatena beuki panasaran kitu deui anu sejena. Ya ari anu tadi mah manehna teh siluman kelong bodas. Tapi hanjakal Abah teu nyaho di mana tempat padumukanna. Sabab lamun nyaho tang tuku Abah rek disusul. Lantaran eta siluman kaasup kana golongan siluman anu jahat, licik, jahil jeung telenges. Oh, janten manehna teh siluman kelong bodasnya Bah? Tanya Oding bari melong ka Bahukim. Nya bener kitu. Tapi geus bae ayeuna mah da silumannya oge geus indit. Keur sakumna urang lembur cibubuay cing tentrem we ayeuna mah teu kudu loba kahariwang. Sabab jeuk pamikiran Abah ti ayeuna ka hareup manehna moal wani ngaganggu deui. Boh kana domba kitu deui ka jelema. Ceuk Bahukim mere kayakinan kasararea sangkan ngarasa tentrem. Nya nuhun pami kitu mah Abah. Aeh geus ayeuna mah hayu sararea urang mulang. Ngobrolna urang tuluikeun di imah kuring ngarasalse. Nya tu ari di ditu mah urang bari ngopi-ngopi weh. Ngarah ngahaneutan kana beuteung. Ceuk palebe ngajak ka sararea neruskeun ngobrol di imahna. Lantaran harita teh kayaan beuki peuting sarata hawa karasa beuki tiis meuni nyecep kana awak. Nya hayu palebe da memang bener di dieu mah meuni tiris geuning. Da geus peuting kawasna ieu teh. Keke Bah, sakedik deui Bah. Aya naon deui jang? Tanya Bahukim bari melong ka si Ojai. Geuning tadi Abah mah hebat. Tiasaan ngerobah wujud jadi manuk gede. Nah kumaha carana eta teh Bah? Jeung dina tiasa kitu. Nya bisa Abah mah. Naon sababna bisa? Lantaran Abah boga elmuna. Tapi memang teu bisa sagawayah digunakeun lamun teu dina kayaan anu penting cara tadi. Aduh hebat Bah. Lamun abdi hayang diajar elmuna nah tiasa atawa henteu Bah? Nya keur naon jang make hayang diajar? Nya ngara bisa ngapung we atuh Bah. Genah kawasna mah tangtu bisa hiber ka ditu ka dieu ka kalayangan di Jumantara. Sarta bisa ningali Kang Oding, Pak RT, urang lembur ti luhur. Walon si Ojai bari nyakakak seuri. Ah, ngaco lamun geus kieu mah. Ceuk Oding bari seuri panonna ngareret ka si Ojai. Jang geus
teu kudu hayang diajar ilmu nu cara kitu. Sabab teu gampang sigana moal kataekan. Bisa-bisa matak gelo ke geura. Walon Bah Ukim bari seuri palebe jeung Pak RT pating serenge. Geus teu kudu ngacapruk ka mana wae. Ayeuna mah hayu urang ka imah palebe ngara bisa ngopi. Ceuk Mang Udung terus ngaleos ti heula. Palebe Bah Ukim jeung anu sejena oge naruturkeun. Brala lempang sapanjang jalan tuluy ngarobrol. Sabot keur kitu urang lembur anu tadi araya di jero imah sawareh kalaluar. Sabab kaayaan geus aman. Sora-sora nu mataksieun jeung keungayeuna geus cempe. Bring atuh marilu ka imah palebe sararea panasaran hayang nyaho kanu bieu kajadian. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.